oleh karenanya cintailah Rasul, agungkanlah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cara ngagungkeun kelahiran Rasul? Anda yang pertama mengagungkan kelahiran Rasul, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa baca sholawat. Ibu ketika anak bangun tengah malam, kenalkan sama nama Rasul. Ima kadang-kadang supaya di kampung orang boga hudang, boga anak hudang tengah penting, eta budak dikenalkeun ka juri. Kieu ngomongna, "Jangan repejan. Sia tongganeng ceurik aing barang capek penting capek." Repe sieun juri. Aya kitu aya. Eta budak disingsinan ku jurig lain kalaka hudang, lain kalaka tibra kalaka hudang. Kuda mah langsung mana mah jurigna cenah. Tuh keur molor cenah. Mah eta mah lain jurig bapak saya teh jurig molor wae cenah. Tungtung nama anakna mewek salakina disebut juri. Jangan ibu anak kita bangun tengah malam kenalkan sama nama Rasul. Jantung cerik hayu urang maca salawat jeung mah insyaallah dengan berkah salawat ujang bakal jadi anak anu soleh, neng bakal jadi anak anu solehah. Gendong kurang anak bari baca salawat ya Rabbi bil Mustafa bandir maqasidana waghfir lana al-ma'adha ya wasi'al karami. Tiupkeun kurang kana mun-munana ya Allah dengan berkah salawat Nabi, mudah-mudahan ya Allah anak abdi dijadikeun anak anu soleh, diaminan ku malaikat amin. Insyaallah bakal jadi anak anu soleh. Hayang ibu buka anak anu soleh, hayang bu bapak hayang buka anak anu soleh.